Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Para hadirin sadaya, alhamdulillah tipayun simkuring memanjatkan puji sinarang syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinarang salamna anu mudah-mudahan dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya nyaeta Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim bin Abdi Manaf, Abdi Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ka'ab, Ka'ab bin Mudar, Mudar bin Fihir, Fihir bin Malik, Malik bin Kinanah, Kinanah bin Huzaimah, Huzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Ilyas, Ilyas bin Nador, Nador bin Nidar, Nidar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan. Para hadirin, urang ieu sebagai umatna jelas urang anu ngabogaan rasa deudeuh cinta kana agama oge cinta ka nagara. Terutami cinta ka junjunan urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mudah-mudahan urang lamun bener cinta kana agama atuh sing sadar beragama oge sing bisa ngabela kana ieu agama, sebab agama Islam teh hiji agama anu dipikaridho ku Allah. Ayeuna ieu lamun urang cinta ka nagara atuh sing sadar bernagara oge sing bisa ngabela ka ieu nagara, sebab ieu nagara teh anu menang hese beleke urang. Oge ngarebut ieu nagara henteu gampang, menang nebus ku ratusan drum darah manusia. Wajar jeung pantes urang sabagara hayat di Indonesia ieu cinta ka nagara, sadar bernagara oge bisa ngabela ka ieu nagara. Anu salajengna para hadirin sadaya, simkuring bade nyarioskeun zaman kapungkur anu mudah-mudahan cariosan ieu sing ngajadikeun pamatri kasadayana dulur kaum muslimin muslimat anu di mana bae ayana. Sebab Islam jeung Islam teh dulur, kullu muslimin ikhwatun, umat Islam di mana bae ayana nyaeta dulur. Fa aslihu baina ahawaikum, maka kudu silih geungkeun, silih nasehatan kana jalan kasalametan ti dunya sampai ka alam akhirat. Ieu sanajan berupa sohibul hikayat anu mudah-mudahan jadi pamatri, jadi nasihat ka masing-masing diri umat Islam supaya urang bahagia, supaya urang salamet ti dunya sampai ka alam akhirat. Pala saderek sadaya, simkuring bade nyarioskeun anu aya di nagara Galuh Pakuan kapungkur. Di nagara Galuh Pakuan anu ngagaduhan kakawasaan eta nagara mun cara ayeuna mah presiden nyaeta jenenganana teh Raden Sumantri Adiningrat anu geus kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria. Aju juluk adil pelamarta, lengahing gilang kancana, ngangomakuta binu kasiri tinaretes ing sosoca, asta gangga wiratanu perta asta. Ai asta panangan gangga iku banyu, wira arane wong pinter, tanu iku mangsi, perta iku kalam. Itu ciri jelema pinter. Mual bae Raden Sumantri Adiningrat jadi raja lamun teu pinter.
geus urang teh kudu pinter. Teu aya deui syaratna iwati kudu milari ilmu anu diwajibkeun ku Allah. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Anu mawi terutami ka generasi muda ayeuna mudah-mudahan ulah ngabogaan rasa bosen milai ilmu supaya jadi pemuda anu pikeun meneruskeun perjuangan negara urang terutami dina urusan agama. Ari Raden Sumantri Adiningrat kagungan putra mung hiji-hijina nyaeta anu kasebat jenengan Dewi Sri Kingking. Dewi Sri Kingking. Para hadirin kagelisan Dewi Sri Kingking anu teu aya bandingkeunana. Gidi gringgit lengkah perak keupatna oge manising kartip. Kakoncara kaunggal nagara ku kagelisanana anu salajengna eta Nyi Dewi Sri Kingking istu ngesto kanu jadi ibu ngesto kanu jadi rama. Naon margina anu jadi margi Sri Kingking ieu seolah-olah aya didikan agama. Sebab ulah higaning ka inung bapa ajaran agama Islam kadulur nu saluhureun sumawona kanu sahanapeun teu aya. Raksa Production ramah tamah sopan santun kanu sahanapeun kudu mika deudeuh kudu mika nyaa sumawonten ka ibu sineurang karama anu dauhan Allah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi urang percaya kudu ka Allah, ulah percaya kana rupa-rupa kepercayaan. Sanggeusna urang percaya ka Allah wa bil walidaini ihsana kudu berbuat hade ka ibu sineurang karama. Dina hiji waktos pala saderek ibuna teu damang. Ku ayana teu damang nu jadi ibu ieu nu geulis bingung teu aya hinggana. Dupiramana lalanong ka unggal nagara. Lalanong seolah-olah ka unggal tokoh-tokoh masyarakat anu mun ayeuna mah kasebut ulama kasebut ahli-ahli anu sok ngalanongan tah sama sakali ibuna henteu tiasa damang. Samalih nyangkin ditu nyangkin wales teu damangna. Ieu Dewi Sri Kingking anu kekinten sedihna dina manahna patali anjeunna deudeuh nyaah kanu jadi ibu. Dina hiji waktos pala saderek Sri Kingking teh sajabiti sok ngalamun. Oge ngalamun lain seperti ngalamun model urang. Ngalamunna Sri Kingking teh iwati ngadua bae ka Allah. Eta geus saolah-olah anjeunna mah dianggap ngalamun nyuhunkeun neda-neda ka Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sing didamangkeun ibuna. Kulantaran jodoh sarua jeung pati sarua jeung jodoh teu tiasa dipungkir. Allah anu kagungan. Anu salajengna pala saderek cunuk kana waktu ninggang kana mangsa. Geuning masalah maot mah teu aya di pamajikan raja, teu aya di jelema nu beunghar, teu aya di fakir miskin, teu aya di jawara, teu aya di saha-saha. Sebab maot ieu hak kullu muslim, maot ieu hak kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakabeh awak-awakan jelas bakal maut. Nu beunghar bakal maut. Pamajikan raja bakal maut, rahayatna bakal maut, tukang dagangna bakal maut, tukang tanina ge bakal maut. Anu gaduh kakayaan seueur mah bakal maut, nu teu gaduh oge bakal maut.
teu aya bentena seperti es nu laku seep nu teu laku ge seep ngan leuheung aya seepna bari jeung payu mah meureun aya sampeureun 2-300 mah ieu nu sedih es anu beak teu laku teu aya sampeureun manusia ge leuheung ai maotna bisa ibadah mah aya sampeureun amalna di alam akhirat tapi sedihna ieu manusia nu maot teu bisa ibadah sama sekali teu aya sampeureun persis seperti es seep teu payu para talibadunya wa in tala umruhu wa nala minadunya sururon wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aqamahu falamas tawamakod banahu tadama jelas dunya seperti impian heueuh we keur ngimpi mah sare keur raos asa boga truk genep asanya boga imah gedong asanya teu nyaho jam genep bakal hudang ana geus hudang najis pelek hiji ge teu aya kenteng hiji oge teu aya tah urang lamun teu ibadah ka Allah boga rasa hirup ngora keneh rasa aing banda loba keneh nepi ka lupa daratan ka Allah teu nurut kana palaturan Allah rarasaan moal maot teu nyaho bakal maot ana geus maot harta kakayaan sama sakali teu aya anu kacanak pala sadeu tah ieu seurik kingking kulantaran parantos ningali kaayaan ibuna anu sakitu poharana repotna sedang menempuh sakaratil maut anu keur gawat pisan nya anu akhirna dugi kapupus inna lillahi wa inna ilaihi rajiun didinya Sri Kingkin teh asa kunalangsa bari jeung neda-neda ka Allah si ibu teh mudah-mudahan diterima iman Islam tah didinya Sri Kingkin teh ngahariring anu maksudna nu aya keneh ahli-ahli anu masih keneh sehat supados mikir urang teh bakal muli ka alam akhirat elingkeun ya pitutun ka sakabeh dulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunut ku Gusti manan kudu hati-hati ibadah Raksa Production mati karasana kersa karat kadung kaliwat-liwat kana ibadah ngaliwat emu ngalampahkeun salat kadung kaliwat langkung hanteu nyembah maka yang agung sakarat nyarina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah
dicabut ku malaikat loba jalma nu madorat nu hanteu nyembah ka Allah. Muga-muga singkat tarima iman Islam ibu. Kekeh Sri Kingkin teh ngadua baik ka Allah. Nyawa eta dicabutna tina bujur kana sungutna saperti unak dahana ditiirkeun kana sungutna. Dirinya nyawa papisah dicabut ku malaikat harita ganti ngaranna ngaran asal mahanteuna. Teu aya bojona raja, teu aya anu beunghar, geus kitu mah jadi sangaran mayit, geus teu katelah ngaranna. Mayit eta kasebutna dilayat ku ahli-ahlina kumpul kabeh pamilina anu deket maka imahna. Kubuhan raja ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan masyarakat dararongkap. Kalayan ahli-ahlina pada kumpul sami ngabantu doa singkat tarima iman Islam. Teu aya hiji jalmi nu ngaduakeun muga-muga sing kabawa angleanana atawa muga-muga sing kabawa bangsa permatana emas inten baralian teu aya. Tah maka ku sabab kitu balik kalam akhirat teu membawa amal teh sedih. Digugulung di paranian reang anu nyengcerikan saware amak-amakan kacara jalma nu edan. Si mayit nalangsa cerik ngaruruan maulah tarik ngucurkeun cai sing apik ulah arek matarik tarik kudu lalaunan jeung kudu make hahalang ulah langsung dikucurkeun. Sibuk sakabeh rahayat tokoh masyarakat. Mayit tuluy dibungkuskeun sarta tuluy disarolatkeun barang salese disolatkeun kana pasaran mah diabuskeun. Biasana sok naik mercy ayeuna mah kana pasaran. Sanajan mercy kagungan sorangan, sanajan menang meuli sorangan, tetep teu kabawa eta mercy. Komo lamun eta mercy duitna menang korupsi, menang nyolong ti nagara. Bu banget amat sedihna. Keur bana sorangan ge geus teu bisa kabawa. Jeung harta kakayaan lamun teu ditasarupkeun kana jalan Allah teh pan diancam ku Allah. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Dauhan Allah bakal dikongkorongkeun eta dunya anjeun kana beuheung anjeun ka di yaumal qiyamah. Atuh komo meunang korupsi mah. Maka dulur umat Islam kade didinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong
bijil ti imah digotong si mayit ceriknya ngomong cerik bari jeung ngomong ngan ku urang geus teu kakuping da sebab geus jadi ahli akhirat pangna eta jasad mah geus teu ngomong deui sebab nu bisa ngomong na geus kaluar geus balik urang teu ningali ka anjeunna tapi anjeunna ningali ka urang. Eling-eling dulur kabeh jaga karasaku maneh cara kami pasti paeh ulah jongjon mah di dunya teh dulur anak incu tatangga rahayat kabeh karasa kieu ku kula maot-maot ayeuna geus karasanan Saat Production. kudu gatol maraca Quran jeung istighfar ka pangeran kudu gatol mababacaan